Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wastapun Rina Apriliani asal sakola ti SMK Negeri Hiji Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Seja mintonkeun monolog Sulaya karya Ayi G. Sasmita. Wilujeng nyakseni. Saminggu kuring ninggalkeun imah, ninggalkeun indung jeung bapa, ninggalkeun sakola, ninggalkeun kahirupan anu nyata. Indit nuturkeun manehna nu kiwari miang duka ka mana. Manehna ngan saukur ninggalkeun nu rujit dina diri. Masih karasa kene kanyaah nu jadi indung jeung bapa, masih kadenge kene sora emak ngupahan upama kuring keur sedih yang hareupan PR sakola nu teu bisa diungkulan ku kuring. Kadenge kene sora bapa mere papatah ngeunaan kahirupan. Kanyaah maranehanana duaan taya bandinganana. Ceuk rarasaan mah hamu bisa digantian ku nanaon bae oge. Indung tunggulna rahayu, bapa tangkalna darajat. Layung aya ku endah anjeun mapaes langit, kuring hayang jadi anjeun lantaran anjeun mah tara sulaya kana janji. Ceuk emak baheula unggal wanci sareupna pasti anjeun bakal datang ngabageakeun peuting, mapageun bulan jeung bentang. Sareupna nya sareupna wanci kieu pisan kuring diuk dina bale handapeun tangkal hanjuang gigireun imah. Diuk dina lahunan emak ngadagoan layung bari ngahariring. Layung koneng datang deui mawa sono nu kamari mapakeun
wajahna layung jeung halimpuna sora si emak. Matak tingtrim kana hate, kalan-kalan sok nepi ka sare dina lahunan. Upama layung geus miang, kuring ceurik, hayang layung sina balik deui. Emak nu ngabeberah cenah. Nyai geulis bager, tong salempang, isukan oge, layung mah pasti bakal datang deui. Sing percaya ka emak, layung mah tara jalir kana janjina. Nya, layung mah tara jalir kana janjina. Lajeng nyana poe isukna, manehna pasti bakal datang deui. Bari mawa rasa kasono kuring, poe kamari. Nah beut jeung serikeun. Nanaon nu pika serieun? Saha nu gelo? Maneh nganggap aing gelo? Kitu tah. Loba teuing lalajo sinetron maneh mah. Korban acara TV nu teu uni. Heueuh, apal kuring oge. Teu sakabehna acara TV atawa sinetron goreng. Aya oge anu alus. Ngan lolobana mah zaman kiwari mah teu baraleg. Loba teuing acara slapstick. Nu cilaka dipupuas, nu sangsara disengsirikeun, lalajoaneun teu mararatut. Heueuh, ngarti kuring oge, teu sakabehna salah maraneh. Itu tuh nu kudu dipenta tanggung jawab nama. Nu boga TV jeung nu boga kawasa, ulah kena-kena demi kepentingan bisnis, usaha, nepi ka rela ngorbankeun moral umat masyarakat. Menggeus bari nagerek naon ngabahas nu kitu. Najan nepi ka huntu muruluk oge, moal aya hasilna. Dan nu kawasa mah maranehanana. Urang mah bisa naon atuh. Menggeus atuh, ulah ngadoja bae. Kuring teh keur bingung. Bingung ka mana kudu lumampah. Rek mulang ka lembur, era jeung sieun. Inggis nu jadi kolot teu narima. Nya kuring nu salah, kuring nu geus nyieun kasalahan gede. Padahal kurang kumaha, remen pisan diingetan kudu jadi kolot jeung babaturan sorangan. Ayeuna kakara rasa, coba mun harita teu ngagugu nafsu mah, meureun moal kajadian kawas kieu. Kuring bener-bener kabobodo tenjo, hariput ku kanyaah nungan saukur pupulasan. Sugan teh nya manehna bener, nyaah ka kuring. Tetela sakabehna ngan saukur kedog, pikeun ngarah kahormatan kuring mungkul. Sanggeus kahayangna kacumponan, manehna ninggalkeun. Ayeuna kuring nu kudu nanggung sakabehna. Cinta nya ieu balukar. Tina salah ngartikeun kecap cinta. Saestuna ari cinta lain ngasaukur pasoalan pangorbanan. Anu satuluyna daek masrahkeun masa depan jeung cita-cita. Padahal cinta nu sanyana kudu bisa silih ajenan, silih jaga tanpa
aya rasa menta pamulang tarima siga kanyaah indung jeung bapa. Ma, bapa, hampura kuring. Anjeun pasti kuciwa sabab kuring can bisa jadi budak nu dihareupeun ku anjeun. Manehna datang bari mawa rasa cinta nu karasa endah, karasa pisan kanyaahna, malah karasa ku kuring mah asa ngelehkeun kanyaah indung jeung bapa. Sabulan kaliwatan taya nu aneh dina hubungan kuring jeung manehna. Sagala kaendahan cinta kaalaman taya nu kaliwat. Harita mah sagalana karasa bener we, remen ngabohongan kolot, ngakuna sakola padahal ulin bobogohan jeung manehna, menta duit keur jalan-jalan jeung manehna, ngakuna keur iuran sakola. Dasar enya sabuni bunina nyumputkeun bugang pasti kapanggih bae. Harita kira-kira wanci jam 8 peuting kuring kaluar ti imah janjian jeung manehna rek indit ka pasar malam. Kuring luncat tina jendela kamar lantaran rusuh. Kuring poho nutupkeun di jandela. Kuring indit diboncengkeun kana motor ku manehna. Kuring teu boga rasa curiga saeutik-eutik acan. Basa harita manehna mengkolkeun arah ka imah kos manehna. Naha, put mengkol ka dieu geuning. Manehna ngajawab, cenah aya nu tinggaleun di imah kosna. Kuring nurut we, da teu boga rasa curigana naon. Turun tina motor, kuring dipaksa asup ka jero kamar. Kuring nolak. Kuring teu bisa aku kumaha. Lantaran gedena rasa cinta ka manehna. Barang suka jero kakarek kuring boga rasa curiga lantaran manehna ngoncikeun panto kamar di jero. Nah, beuti koncikeun pantona. Ceuk kuring bari ngarawel kunci nu diasupkeun kana saku calanana. Nyalse heula di dieu, gampang ka pasar malam mah. Sore keneh ieu. Cenah bari nangkep kuring ti tukang. Kuring ngepeskeun leungeunna. Didinya kuring mimiti curiga manehna boga niat teu hade. Kuring nerejel hayang ngalepaskeun tina tangkeupanana, tapi tanaga manehna leuwih bedas di tanaga kuring. Akhirna kuring cicing mimiti kadenge manehna ngaharewos. Nyaan anjeun cinta ka kuring, kuring unggeuk. Nyaan anjeun nyaah ka kuring, kuring unggeuk. Naon buktina? Kuring ngabetem teu bisa ngajawab. Manehna nanya deui, naha becicing?
Munnya anjeunnya anjeun cinta sok buktikeun peuting ieu. Sangkan kuring yakin yen anjeun bener-benernya jeung cinta ka kuring. Kuring baluweung antara sieun jeung bingung pagalo dina dada. Manehna mimiti ngalepaskeun tangkeupanana. Laju nungtun kuring didiukeun dina kursi. Manehna mimiti muka kancing baju kuring hiji-hiji. Kuring pasrah teu bisa kukumaha lantaran gedena rasa cinta ka manehna. Kuring hayang ngabuktikeun. Kuring masrahkeun kahormatan ka manehna. Peuting harita jadi saksi. Kuring masrahkeun harta nu pang berhargana ka manehna. Lantaran hayang ngabuktikeun yen cinta kuring lain heureuyan. Tapi segala pengorbanan kuring taya artina. Manehna nganterkeun kuring balik. Sapanjang jalan taya kecap nu kaluar ti manehna. Barang nepi ka hareupeun imah, manehna ngupahan. Tong salempang, kuring bakal tanggung jawab. Nu penting, ayeuna kuring yakin jeung percaya anjeun bener-benernya ka kuring. Kituna teh bari rek indit tinggalkeun kuring. Tapi lengkahna kapegat ku sora si bapa jeung si emak. Norojol ti jero imah. Kuring jeung manehna digusur asup ka jero. Tetela gening si bapa jeung si emak nyahoon. Naon nu geus kajadian peuting harita. Kuring jeung manehna dicarekan. Lak-lak dasar. Malah lanceuk kuring nu hudang kagerwahkeun ku sora si bapa. Tuluy nenggeulan manehna nepi ka baloboran getih. Untung kaburu dihalangan ku kuring jeung si emak anu milu nyegruk ceurik. Peuting eta keneh kuring diusir di imah lantaran kuring geus dianggap nyieun aib keur kulawarga. Kuring indit nuturkeun manehna bari mawa rasa kaduhung jeung salah lantaran geus nganyerikeun hate kolot jeung kulawarga. Tapi gedena hareupan jeung rasa cinta ka manehna kuring hayang ngabuktikeun. Kuring masrahkeun kahormatan ka manehna. Tapi tetela kuring salah. Meh saminggu kuring cicing di imah bos manehna. Tapi kuring asa dianggap tunggul. Teu ditalek, teu ditakon. Manehna api lain. Dina hiji peuting kuring ngawani-wanikeun nalek ka manehna. Tapi naon jawabanana?
ngayakeun hubungan jeung kuring. Kuring diusir. Dasar lalaki laknat, lalaki iblis, pengecut. Sanggeus aing ngorbankeun sagalana, ngorbankeun masa depan, ngorbankeun kulawarga. Aing dicacampah, dihinakeun taya ras-rasan. Dasar kadal, pamulu nafsu. Cintana ukur pupulasan, ukur kedok. Heh lalaki, sakuduna maneh mikanyaah ka awewe. Lantaran indung maneh oge awewe. Naha maneh tega, naon nu karandapan ku aing isuk atawa pageto. Karandapan ku lanceuk awewe maneh, ku adi awewe maneh. Awewe mah makhluk lemah, nu kudu diaping dijaring ku lalaki, dipikanyaah ku lalaki. Lantaran awewe teh bagian tina diri lalaki, diciptakeun tina tulang iga lalaki nu belah kenca, nu deukeut jeung hate. Yang harupan awewe mah kudu make hate, ulah make nafsu. Lalaki kudu bisa ngajaga kahormatan awewe. Lantaran indung maneh oge awewe. Awewe oge kudu bisa ngajaga diri, ngajaga kahormatan. Ulah gampang kairut ku rayuan-rayuan lalaki nu make kedok cinta. Sing inget awewe, isukan atawa jaga, maneh bakal jadi indung. Naha maneh tega, mun jaga anak maneh bakal nanggung sagala kasalahan, alatan kalakuan kolotna. Cinta, kuring moal nyalahkeun cinta. Lantaran cinta mah teu salah. Cinta mah anugerah lain dosa. Cinta teu bisa dijadikeun alesan. Nu jelas ku nafsu nu dibungkus amisna cinta geus ngarampas kahirupan kuring. Nya, kuring memang salah. Kuring kaduhung, tapi lain hartina. Kuring kudu eleh ku kaayaan. Keun bae sagala kasalahan kuring kamari sing jadi eunteng. Sangkan kasalahan teu kapilampah deui. Kuring teu bisa katutuluyan jeung curikan ieu kaayaan. Lantaran sakabeh nu geus kajadian hamu bisa dibalikan deui. Kuring kudu kuat. Kuring moal eleh. Kuring moal nikeun ieu diri dikawasa ku rasa kaduhung. Taya gunana kuring terus-terusan kawas kieu. Kaduhung moal disamalikeun deui kaayaan. Satekah polah kuring memener kaayaan, leuwih hade sangkan kuring ngahadean sagala kalakuan nu geus dipilampah. Ayeuna peuting ieu kuring kudu nyieun putusan. Nya, kuring kudu nyieun kaputusan. Duh Gusti, mugi ieu putusan sing diridoan ku anjeun. Gusti,
mimitian deui hirup anyar. Kuring teu paduli naon bae omongan tatangga ngeunaan ieu kaayaan. Nu penting hampura ti indung jeung bapa nu kudu katarima. Sangkan ieu dosa teu manjang nepi kajaga kabawa ka alam lanang. Siap teu siap kuring kudu siap narima kanyataan nu baris karandapan. Sugan jeung sugan ieu jalan pikeun kuring nobatan dosa-dosa nu geus dipilampah.